Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di Pedang Bumi Channel. Dina kasempatan ieu sim kuring bade mendarkeun ngeunaan istilah tutuwuhan anu patali jeung bagian-bagianana. Bagian tutuwuhan anu kahiji nyaeta akar. Akar nyaeta bagian tutuwuhan anu umumna aya dina jero taneuh. Istilah anu patali jeung akar diantarana kahiji akar pancer. Akar pancer nyaeta akar tengah anu terus kahandap. Contoh nu kaasup akar pancer nyaeta tangkal jati, tangkal jambu, tangkal mahoni jeung sajabana. Istilah anu patali jeung akar nu kadua nyaeta akar mayang. Akar mayang nyaeta akar anu eueuh akar panceran. Contoh nu kaasup akar mayang nyaeta akar pare, akar jagong, jeung sajabana. Istilah anu patali jeung akar nu katilu nyaeta jangkar. Jangkar nyaeta akar nu tembong luhureun taneuh. Contona nyaeta akar caringin. Istilah anu patali jeung akar nu kaopat nyaeta beuti. Beuti nyaeta akar anu ngabenggul sarta dagingan. Contohna sampe atawa hui tangkal, boled atawa hui areuy. Mung sakitu pedaran ngeunaan istilah tutuwuhan bagian akar oge anu patali jeung istilah akarna. Hapunten bilih aya kalepatan, mugia aya mangpaatna. Wilujeng sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.